Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam Rampes. Sunda urang Sunda urang pisan. Si Uje nu kitu teh mah lamun datang si Uje awas ya karawas ku aing mah. Na teh sieun maneh teh aing sakieu gedena kieu ampun Gusti nu agung si Uje bisa saling ku kitu ti aing kurang naon aing teh nya. Datang si jurik teh. Tos di mana Uje? Naon tanya tos di mana segala. Biasa we atuh, lider dagang peuyeum. Nang musibah hubung ge aing teh uneh. Musibah naon? Tadi beurang aing teh keur leumpang we bari nanggung. Ari jalan keur leutik teh mudun deui. Baleueur di hareupeun aing aya aki-aki. Keur ngungku ge leumpang. Aing teh seureuh labuh. Tanggungan peuyeum ngagaleo jebrot ka babuk tonggong aki-aki. Anu keur leumpang teh peuyeum bahe aki-aki ti kusut. Ditebrus kana susukan. Cinta teh mah. Puas ya eta teh dorakat ti aing tah ti pamajikan sia. Mah puguh bingung. Pikiran aki-aki nu ti kusut kuneh. Paduli teuing ngas tamarukankeun aing rek sedih. Ngas tamarukankeun aing rek mikiran aki-aki anu digebrus kana susukan. Paduli teuing. Tapi aki-aki nu ti kusut teh abah sia uneh. Naon? Abah? Eta teh bapa aing dalam kurung mitoha deuleu mitoha sia. Datanya atuh si ganteng lain apa? Aing ge dipunten-punten cenah nyingkir melan jalan. Malah ngungkuk ge leumpang. Kumaha atuh da geus nasib. Teu kunaon si abahna? Teu ngantak kayak ngungkuk. Beda teu lila tadi teh udang deui. Sia malin jelema jurik sugarna Uje. Indit sia minta hampura. Geus harita keneh ge aing teh acong-acongan mentah di hampura. Pala nonjok deuleu. Leuheung mun nonjok wungkul. Da abah sia mah urang maring. Peuyeum tina tanggungan dicocolan, dialung-alungkeun ka susukan. Aduh. Yeuh aing mah. Wah sia eta teh ieu wawales ka jelema nu dorakat ti pamajikan. Ti aing sia, ti aing. Hari maneh? Darakan naon ari aing? Alah montong pura-pura sia. Hari tadi sia di kota jalan-jalan jeung saha. Naon ieu teh sia mah Kak? Yeuh cek aing ge montong pura-pura. Sia teh jalan-jalan di kota jeung awewe. Awewena teh make baju hejo. Lain bulaos ya. Tuh nya kaceplosan sia. Teh saing mah teu turu masak. Bari nage uneh sia teh cek saha. Tong sok ngadenge omongan teu kararuku. Fitnah deuleu, fitnah teh lebih kejam dari perkebunan. Uje cik jawab sia. Ari ieu potret saha sia ieu? Potret saha? Uneh sia gagabah nu potretna kotak pos. Montong ngabodor sia ieu potret saha? Saha Uje saha sia? Nya potret jelema atuh. Aing ge nyaho ieu teh potret jelema. Ngan saha jelemana sia? Saha? Teuing atuh nya teu nyaho. Eta maneh menang potret di mana eta barina oge? Aing manggihan tina tanggungan peuyeum. Saha sia ieu saha? Oh, bener ingat aya nama. Ieu aing teh keur dagang peuyeum. Aya ibu-ibu milihan peuyeum dina leungeunna nya ke potret. Tah, meureun keur milih kitu teh potret tah. Dagrag kana tanggungan. Tanggungan peuyeum. Si ibu-ibu mah aing aduh ampun. Montong ngabohong sia maknya aya nu edek meuli peuyeum bari mamawa potret sagala
Potret saha uje saha sia ieu? Ye atuh neh. Dek terus terang ayeuna mah. Aing teh dagang peuyeum hese payu, seminggu ka tukang aing datang ka dukun. Cek dukun, lamun hayang payu dina tanggungan peuyeum kudu ditundaan potret awewe. Beneran aing teh menang bagi potret awewe. Dan baik ku aing teh na tanggungan peuyeum. Kitu sing hayang nyaho mah. Benar sumpah nage sumpah. Ari kitu mah lain potret aing we, simpen tanggungan peuyeum pan aing ge awewe uje awewe. Geus ku aing ge dicobaan potret sia ditunda dina tanggungan peuyeum. We. Isukna peuyeum urung kabeh. Ampun. Beuh, sia mah kabina-bina teuing uje. Emang aing teh ragi. Kuduna oge sia nu arek buruk ti heula teh. Geuning dilawe lamang tahun-tahun ku aing dikekepan teu buruk sia. Jug tuturkeun tuh ka ditu. Bae aing mah dageus kolot, jaba goreng patut. Itu mah ngora keneh, jaba geulis. Jiga bintang film Widya Ningsih. Widyawati meureun bintang film mah Widya Ningsih. Bojo Juragan Sukatma. Aing mah apal pisan Juragan Sukatma teh. Panggilna jeung Widya Ningsih teh di Garut asahaja. Ieu caritana mah uneh harita Juragan Sukatma. Gandeng sia teh jurig. Ari sia ngomong naon los-los nyaritakeun riwayat batur. Aing ge nyaho sia uje sia teh sok masang togel da nya eta meureun nya periugi kanggo bobogohan. Sia mah sok campur ka mana wae uneh Ada nya sia masuk masang togel. Biraha aring sok menang togel. Yeuh aing ge nyaho uje. Nyaho sia teh sok masang togel kode jeung si entoy itu anu duwirna jeding teh. Uneh sia teh gagabah. Kumaha lamun kadengeun ku nu bogana? Ari sia ngomong naon? Kumaha lamun kadengeun ku dulurna si entoy? Gitu oge sa dulurna mah jara reneng dina we dosen. Lain sia aing ge nyaho adi nama ieu si Warja tukang tahu. Mainnya aya dosen ider-ideran kanu sapeda bari mamawa blek tahu. Hah, bejakeun tuh ka si entoy teh sieun aing lamun manehna ngamuk dicakar ka ku aing. Ari manehna naon asbuneh? Gagabah beutek nyakar tukang tahu. Kuda aing mah ka sia teh kaduhung dae ka sia teh. Sia mah ngacapruk wae ngomong teh Da geuleuh asa katipu boga salaki ka sia. Kitu naon ari aing uneh? Ha, rete karasanya bareto ka abang ngaku-ngaku dokteran geus geuning buktina tukang peuyeum make ngaku-ngaku wau jeung acil ge mah sagala kana saing diwawukeun ka acil ge mah. Karek nyaho ayeuna mah aing mah nya eta mah si Eman sia tukang meri. Ieu paingan aing teh boga curiga maknya penyanyi sakuna mah teh pondok meri. Sia mah tega nipu ka aing uje tega. Sia mah uneh aing mah nipu teh. Beda be harita abah nipu ti heula ka aing. Nipu naon sia hari abah? Saha harita abah make ngaku-ngaku lanceukna kumaha irama, make ngaku boga rombongan orkes sagala rupa ieu. Geuning buktina mah tukang gula batok. Ngahina sia ka abah ngahina. Ati-ati sia uje. Abah mah loba baladna tukang gula unggul sia teh sieun kitu dikeroyok ku tukang gula. Jangan mengancam begitu atuh ye. Dengikeun tukang peuyeum juga banyak kalanya ingat. Kalau sampai tukang gula batok berani macam-macam sama tukang peuyeum, pasukan peuyeum tidak akan tinggal diam uneh. Kalau sampai peuyeum dan gula bentrok, ini bisa mengakibatkan terjadinya Gandeng sia jurig ngobrol jeung sia mah pidorakeun hungkul saling beuki judi togel komo sabal aing mah. Hatur nuhun tiasa wirajantun kunjung. Sunda urang Sunda urang pisan mantap.